أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Wahai anjeun kaum Hawa, mihape anjeun sing bisa ngajaga kahormatana, aurat kudu diraksa. Sing bager sabab didukung ku bapa sareng ku indung, ulah sampe make tiung tapi handapna diriung. Berdandan ku gaya seksi, majarna teh masa kini, cenah masing-masing diri, sabab ieu hak asasi. Teu sadar diarelingan, teu sarieun ku siksaan, hate kebel teu anggapan, malah mah semakin edan. Aurat ditempo-tempo, dipoto jeung di video, nepi loba anu nempo, asa percis iklan sampo. Di zaman kiwari miris, jalma jore jalma gelis, ngahaja joget erotis, dina TikTok meuni tragis. Nu jadi pikiran kuring, nah kos jalmi nu sinting, senam teu beurang teu peuting, bari bangga dagang pingping. Cenah mah keur kasehatan, diviralkeun teu eraan, malah jadi kabanggaan, pan eta kamaksiatan. Nalika dinasehatan, berdali kapan geus zaman, eta nu ngundang teguran ti Gusti Nu Maha Rahman. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala ya